lain eta kana seni resep siapa hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sorak kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang mah deuleu sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh beunda ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ge oh bareto itu loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya pati ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh pauleun pan beda si sok maneh hahaha pati ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeuy naon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil ka aing sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lalakon Bang Narayana Dedeh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon jadi Narayana jadi kana arimi Gatot Kaca bae itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok bae da aing mah yang panu teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh coba ai Citra Yuda teh duluina Roy Martin ampun
Duduh teuing kasep Gatot Kaca kapayun anak king. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering? Gatot Kaca anjing nengke konoha tuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hanteu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya Ciater. Sia teh da baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon Ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui boga Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateul dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu maok mobil kendaraan aceuk. Aduh, mangga aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup aceuk. Da geus tengah peuting ieu. Tobat. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima Wilujeng Sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah lalawara. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea Rayi kaula nuhun aja. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi sak gageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu Kakang Semar. Yang kaharep deuleu jak. Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hei, calalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala, kadi dawala. Alah, aya naon, ah? Nah, saha teh? Dawala. Garing, kadi garing. Aduh, aya naon anjing? Saha? Si garing. Coba. Aduh, coba cing garing eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas ronge si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka.
Palawargi. Assalamualaikum. Ya. Mana minangkan hajatnya? Hapun tenda nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah mana we dipotong. Wah, panayakan wayahna we, panayakan. Dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira ta urang? Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi.